Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa subscriber Kisuna anu satia satuhu manco di mana wae ayana. Dina dangat ayana urang neraskeun hanca dongeng Duriat di luhur ombak bagian ke-10. Ieu anu nganggitna Bapak Entang Sumarna. Sumangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos wilujeng ngadangukeun. Kulantaran Jatnika ngarasa hayang buru-buru maca eta surat gancang pamitan heula. Permios pasakedap bade ka jamban. Oh, mangga ye, tembal padalung. Eukeur mah manehna teh hayang ditinggalkeun ku Jatnika da hayang sosonoan kari-kari ayeuna Jatnika kaluar. Heni oge ngarasa power ditinggalkeun ku Jatnika teh. Leos Jatnika kaluar bus ka kamar nu kosong, lain ka kamar cai da lain niat hayang ka cai. Hayang nyaho surat naon ieu teh gerantos hatena bari gancang ngaluarkeun suratna. Dina eusina mah ngan sakieu sareng hormat engkang upami palai tenang sareng tiasa babadan tenan paduduaan engke kinten-kinten tabuh 12 wengi ketrok wae pantok kamar. Insyaallah abdi moal wakamondok abdi nu sono Herni. Alhamdulillah geuning aya kasempetan nya kakara ayeuna mah kapanggih akalna Jatnika seri dina hate lantaran ngarasa bunga. Ayeuna tabu salapan 3 jam deui lila keneh arek sare heula di dieu geledug manehna ngagoler teu disamak-samak acan malum bakat kulungse. Padalung anu di jero nanya ka Herni bari seuri, "Gereni, kumaha sadikantuna ku engkang teh? Wilujeng teu aya sawios-wios." Sae malih teu kirang sawios-wios, tembal Herni lalawunan teu nembongkeun budi kejem. Herni aya dina sawajarna bae nu dipalarsangkan ulah dipiconggah jeung ulah matak piambekeun padalung. Oh, nuhun atuh. Teu eta teu diheureyan ku Ki Ambar, tanya padalung bari nyerengeh. Piraku Pak, anjeunna ge da kagungan emutan kamanusaan moal kersaeun ngaganggu hiji wanita anu kawilang sanes muhrimna. Ongkoh-ongkoh sanaos anjeunna nyaeta Ambar jalmi jadug nanging kasebatna pamingpin moal kersaeun camplak. Herni nembalna kitu teh bari saenyana mah mepeuh padalung hartina mah macok heula samemeh dipacok. Atuh padalung ngahulang satakara kabak. Heug sia sugan kudu dipiheulaan ku aing mah tah kitu geuning ai dipiheulaan di bintih mah ceuk gerantos hate Herni. Padalung encan rek nimpah deui nyarita da ngarasa ragu-ragu domeh aya kecap-kecap Herni nu matak nyentuh kana hate tungtungna ngalamun. "Bo, era aing mun kieu mah yeuh tadina hayang ngabudalkeun ka sono. Sanajan jalan maksa teu daekeun mah," ceuk gerantos hate padalung. "Gereni teu keung waktos dikantun ku engkang." Padalung maksakeun maneh nanya deui. "Naon keungna? Sanes murang kalih malih upami seueur batur sok rajeun keung." "Nah, Gereni," padalung olohok. Margi sapertos balad atanapi anak buah Ambar mah sadayana oge sapertos pameget-pameget nu jarahat kalawan tukang ngaruksa kahormatan kaum wanita. Ta ieu anu dipikah hemeg teh malih mah seueur ngaraos teu betah ari ningal pameget-pameget cara rigih kitu teh. Teu sapertos ka pameget anu lungguh timpuh sopan santun ngahargaan ka kaum wanita. Resep ningalna oge sok sumawonten bari sae tekadna mah. Tembal Herni tambah mepeuh kawas nu turun ilham wae teu kanyahoan netesna kecap eta teh da teu direncanakeun heula. Padalung asa dibendung kahayangna nafsuna dugdeg ngan hanjakal erapok ayeuna mah. "Gereni, saha di antara balad-balad Ambar anu kawilang cirigihna?" Padalung nanya kitu bangunu rek mentog. "Ah, teu aya nu pangcirigihna. Da jigana anu sami sadayana oge teu aya piliheunana. Sanaos Ambar cicing teu percanten boa ngabudi ucing, malah jalmi kitu mah langkung jahat. Sesah atuh da milari pameget nu leres pipanutaneun teh hese." Herni beuki tambah merobot lir kacang ninggang kajang nyaritana arek ngeunaheun arek henteu mangsa bodo kitu ceuk pikiranana. "Oh kitu, manawi teh teu sami," tembal padalung bari beuki bareureum asa kasindiran nepi ka ngahulang sarta teu usik-usik.
pek sia rasakeun omongan aing pereus peuheur ceuk gerentos hate Herni bari mesem. Bo cilaka aing boro hayang ngolo-ngolo tapi omonganana sakitu pikat teu wanieunana padahal ngomong jero hatena. Ah Greni hengkang rek mandi heula sedang luung saya hayang sare tungtung namah medala sila darek nyacapkeun ka hayangna teu wani tea. Mangga Kang abdi oge tunduh tadi bade mondok teh mah mung kaganggu wae kuno ribut. Mohon wayahna Gren kagandengan kuno perangnya tadi mah atuh da teu terang aya nu bade kulem tembal padalung bari terus indit. Herni mesem bari melong kanu indit gek manehna diuk sisi ranjang bari bunga hate dumeh asa aya dina kamenangan. Ah kakara tabuh 11 di mana ayana Kang Jatnika teh ceuk gerentos hatena. Ah rek gogoleran heula bae pikirna bari goledag sare sisi ranjang ngadagoan janji manehna ka Jatnika. Peuting beuki jempling iwal ti sora-sora makhluk nu laleutik kadenge di sarada kabantu di sisi leuweung di pinggir Gunung Rakata pantes pikaketirieun mun nyawang kaluar ret kalebak ka laut anu ngaplak satungtung tinggal kabeh anak kapal padalung kalayan padalungna oge geus karerek tibrakna ker. Ah geus tabu sabaraha ieu teh Jatnika humandear bari culang cileung pedah dia entas ngalayap sakedeung. Sugannya ieu teh geus tabuh 12 cing urang tempo dina jam tempel tuluy hudang sarta kaluar ti kamar nu disarean ku manehna culang cileung heula sabab sieun aya nu nganyahoankeun teu kanyahoan disagigireun kamar manehanana aya kamar tahanan nu harita di dinya teh nyaeta Anda jeung Ondi. Dina waktu Jatnika keur luak liuk nempuan jam tempel nu aya di kapal Anda jeung Ondi ngarawaskeun bari haharewosan. Di tempo itu telen si Akang nyanyahoanan apal keneh nyaeta kabogoh Herni teh ayeuna manehna asa aya jalan pikeun panggijeng kabogohna tuh geuning tumpat tempo ka kamar itu tuh didinya nurutkeun pamanggih Akang taya lian iwal ti kamar anu disian Herni nya Kang genah batur matuh bisa tepung jeung bebereuh ari urang kalah dibui tembal Ondi bari ngahulang. Dah atuh di panas urang mah di tang tuh rek dibawa kabur eta teh mangka geus sare kabeh balad-balad padalung teh panas mah kantenan boro-boro Akang abdi ge panas tembal Anda saruana. Anda ngahulang salila-lila red panon ngincar nuker lengalongo nempoan jam supaya jejeg dina waktuna ulah ngurangan atawa ngeleuwihan janji Herni. Tematak bingung di Akang boga akal nu sejen nyata supaya urang teu panas ku manehna da sahanteuna ngadange Herni kabur dibawa ku si lalaki itu mah moal henteu ngarasa panasna tadina ku Akang diincer sangkan bisa laksana iraha bae laksanana mah. Cing kumaha maksud Akang teh tanya Ondi bari ngareret kalanceukna. Engke di mana manehna abus ka kamar eta penjaga urang geuingkeunana mah urang baledog we ku salak. Tah geuning aya salak sagala ompreng urang teh. Tah mupakat kitu mah Ondi nyerengeh. Ih atuh da teu kurang-kurang akal mah di. Mun teu jadi diborogod tah ku padalung tong disebut Akang. Urang genah menang pujian serta meureun dikaluarkeun tina buyan tan wande dijieun baladna urang teh tembal Anda seuri. Keur kitu Neng tabuh 12 peuting bareng jeung ketrokna Jatnika ngetrokan panto kamar Herni. Her ieu engkang Jatnika engkang mangga antos. Herni gancang ngukakeun panto. Ilikan di tuh geus asup keun sina jongjon heula ngarah gampang ngagarebegna. Panto geus ditutupkeun deui sarta Jatnika geus asup ka jero. Ah asup di sok minta salak hiji keur maledog penjaga. Anda gancang minta salak sanggeus diasongkeun ku Ondi pelawara dibaledogkeun ka hiji penjaga. Penjaga ngagurubug serta luwak liuk berinya kelantarangna da keuna kana tarangna pisan. Barang ret nempo ka Anda jeung Ondi si penjaga teh ambek beri nyamperkeun. Hei aranjeun kurang ajar naon anjeun maksud maledog ka kuring ha? Is ulah tarik-tarik teuing nyariosna tuh bisi matak garewa maksud pribados pangna maledog teh teu aya lian
iwal tiba de laporan kenwae pribados tawanan oge laporan ke penjaga dabongan penjaga na kerek tembal anda bari teu penjaga. Aya laporan naon da kami oge teu hees gogoleran bari podem malah liang celi jeung liang irung mah malah longo wae teh tadi ge tembalna. Aya hiji lalaki nu lebat ka kamar itu tuh anda nuduhkeun ka kamar Herni bari tutunjuk penjaga ngarenjag kageteun. Baruk aya nu asup ka kamar eta saha lalakina ha? Upami percantan si lalaki nu anyar teh nu tadi ngiring nyerang ka dieu raraosan mah moal teu lalaki nu anyar eta teh jawab anda haharewosan. Lalaki anyar kumaha badana seterek nu kumisna ngejepret? Tah sumuhun eta nu kulitna semu koneng jawab anda. Oh eta mah bener lalaki anyar si Jatnika ngaranna teh ke. Penjaga ngahulang rada ringrang ari rek ngahaja nangkep Jatnika sosoranganan mah sieun. Ke lebih hade ngaguyahkeun padalung heula samemeh nu sajen-sajena ceuk gerentes hatena bari tuluy indi teu rea carita malah ka anda jeung Ondi ge teu ngomong deui. Ngetrokan kamar padalung korejat padalung hudang sarta pok nanya. Saha? Abi Pak Balnad aya laporan kangge bapak. Laporan? Heug daguan atuh. Tembalna bari cengkat serta kolotrak mukakeun pantona. Laporan perkara naon euy? Jatnika lebat ka kamar Neng Greni jawabna bari daria nakara. Hah? Apa benar? Laras Pak, piraku ngabohong abi oge atuh Pak. Tembalna bari netep. Urang ajar, nah lain ditangkap ku maneh ha? Padalung jol ambak wae. Nu mawi hoyong kasaksian heula ku bapak supados bapak uninga malih supados langkung aya peurah. Saeutik ge teu dibejakeun yen manehna oge beja ti tawanan daerah bisi direken ku padalung yen penjaga kalah ka molor. Lamun kitu ayo gara bejaan kabeh penjaga supaya siap-siap gerebeg si Jatnika podaran modong asasa. Ceuk padalung marentah bari manehna oge singkil pistolna dibebaskeunna beuteungna. Mangga siapa? Balna dereg-deg lumpat rek ngageingkeun kabeh babaturanana maniru rusuhan nakara. Harita padalung geus kaluar nunggu balad-baladna. Alam nu rehe jempe tiis jempling ngadadak asahaneuteun guligah hate asa di sawarga dunya. Anu sono beki moho cinta patarema Asma Sukma jeung delembutan karumpul deui. Jatnika jeung Herni asa jongjon teu aya nu bakal ngaganggu. Her, engkang teh bengaler bengidul milarian Herni. Teu sangka engkang bakal patepang deui. Naon atuh margina pangna salira jol-jol ngilas wae. Engkang ingat pas subuh sirikna teu kabungbu lengan Her. Engkang teh Jatnika nyaritana bari ngaleng Herni serta dariuk di sisi ranjang. Engkang kakara sakitu Herni ngarangkul kana punduk Jatnika serta cerik geduk pinareup diadu jeung dada Jatnika. Nada ngerasa nyeblak ngan sakilat Jatnika oge ngarangkul Herni atuh geus patangkep-tangkep dua anak caririk. Engkang nuhun engkang tos bumela ka abdi nu sanes lumayan jasa-jasa engkang ka abdi. Duh Kang, abdi teh sanes niat bade ngejat nanging aya nu maling. Herni sumegruk dumareda. Aya maling? Deueuh teuing saha nu malingna? Nah penjahat-penjahat anu ngabogaan ieu kapal sanes ngawitanana mah namung jalmi nu masih keneh batur satatangga abdi di lembur. Tatangga nu mana? Nah aya di dia kitu. Jatnika nanyana bari netep banget Herni asmara dua-duanana tambah nyarongkab dugdeg jejantungna ambekanana rumenghap. Sumuhun rupina ayeuna aya di dia margi jadi tawanan padalung. Jalbina jenenganana anda sareng Ondi tembal Herni bari nyalangkrung cipanona sarta diadu tetep. Oh sumuhun malah tadi dina perang duanana jadi lawan engkang pisan sarta taralu kangkang. Ayeuna aya di kamar tahanan. Teu sangka eta teh tatangga Herni di Bandung. Naon margina pangna dugi ka maling Herni teh. Cobi engkang wartosan. Jatnika beuki panasaran wae. Cobi ku abdi urang riwayatkeun ti kawit dugi ka abdi aya di dieu
Darak-dak Herni ngariwayatkeun ti mimiti ingat di tengah laut dina parahu sedang nu mawana Anda jeung Ondi. Adi lanceuk nu ngahajat dina mah dipiwarang ku ibu milarian tapi nepi ka laut salah tekad. Tumulung bari hayang ngagunasi ka kahormatan. Nepi karek dipaksa kapanggih ku bajag laut nu dikapalaan ku Ambar. Nya direbut tur Anda jeung Ondi ge ditawan. Ku Herni nepi ka dijujut waktu dijualna ka kapten kapal dalung anu oge jadi pingpinan bajak-bajak nu aya di daerah Laut Sunda. Tug nepi ka waktu diriwayatkeun taya nu kaliwat. Jatnika bengong Cipanonna nyalangkrung. Kutan dugi ka kituna. Teu sangka bakal nyorang kieu. Tos sababaraha kali urang teher nyorang cocoba. Nanging tong dianggo karempan atanapi nyeri mana. Mudah-mudahan urang tiasa dugi kana hiji titik kabagjaan. Jatnika dumareda nyarita di barungku rek cerik sagala. Kang, enggal atuh urang ngajait diri urang. Teu aya deui iwal ti kedah kabur. Herni ngajakan kabur da geus teu kuat asa dipanjara. Her, teu aya wagelanana. Urang ngajati dieu engkang sanggem sanaos ayeuna. Nanging Jatnika ngaradak ngareuge nyaritana teh. Nempok Cipanon Herni nu masehan pipi tinggurilap katojo lampu patromak bibirna ipis katara jiga nu ambu cuy seblak hatena sumeblak ambekan rumenghap. Herni teu tahan kapaksa Jatnika narik heula beungeut Herni les taya nu nyarita deui tinggal rumenghapna dua ambekan anu katempo pating rarenghap dadana ambekan semu kapendat. Kang sanggeus rada lila Herni ngagurinjal hudang bari nyusutan Cipanon. Aya naon Her? Ayeuna urang kabur. Tadi engkang nyebatkeun nanging teh nanging kumaha Kang? Herni penasaran ku caritaan Jatnika. Ulah tarik teuing nyariosna Her. Engkang teh papada kabur hoyong ngabebaskeun heula penjahat-penjahat anu aya di supitan Sunda ieu. Margi ngaraos moal aman. Kang de anu lalar liwat nyebrang laut Sunda ieu. Saupami masih keneh aya manusia sapertos kieu tembal Jatnika bari neuteup. Herni ngahulang sakedapan mahareugeun tapi muji kana kakeyangan cita-cita Jatnika. Upami kitu engkang bade teterasan berjuang. Herni neuteup beungeut Jatnika. Menawi pareng mudah-mudahan tiasa laksana tembal Jatnika bari neuteup. Teu nyarahun di luareun pantomah aya nu ngintip ku padalung kalayan balad-baladna anu teu kurang ranggeteng pakarangna. Keun urang tungguan bengona sina jongjon ngarobrol heula padalung haharewosan ka anak buahna. Anda jeung Ondi carolohok nempokeun nuker naroong ngarintip nu di jero. Di kaduhung dewek mah dibejakeun ka penjaga itu. Juga manehna we nu boga jasa padahal molor ceuk Anda ka adina. Nya Kang tepikeun wae tembalna. Padalung geus siap nyebut pestolna. Sigana bae rek mimiti ngagerebeg memang geus teu kudu digedor deui lantaran padalung sorangan boga kunci senajan ti jero dikunci oge. Jepret dibuka kuncina lalaunan pisan menit teu kadenge ngolotrakna sakaligus padalung jeung dua anak buahna nodong pangheulana. Padalung nodongna make pistol nu duaan deui ku pedang. Angkat tangan. Hei ulah gerak. Sing horeng padalung ukur nodong Herni da Jatnika mah geus ngiles taya di didinya. Maranehna kacida arolohokna barang nempok di jero ngan aya Herni wungkul sorangan. Herni tuluy api-api ngarenjag sarta pok nanya kanu masih nyerek kalapak karang bari ditodongkeun. Naha aranjeun ngararewas. Nah nya rek maehan kuring. Oh, lain greni. Lain arek maehan greni. Tembal padalung bari pulunga polongo. Nah atuh narodongkeun pakarang ka kuring. Herni mesem bari mencrong sedengkeun padalung jeung balad-balad nama pating polohok bari ting rareret ka balda nu mawa beja. Yen aya lalaki asup tapi bukti nama eueuh kitu deui balda sorangan ngarasa kaget tur era sok sieun disarang ka ngabohong padahal manehna ge beja. Atuh patuding-tudingna hatena mah padalung nuding bohong ka balda ka Anda malah gegeregeteun hayang cekok jekok we nonjok lamun seuk teu sieuneun mah ku padalung. Jadah teh sia
si tawanan gejol ngelajokeun ka aing. Hati-hati sia keku aing disiksa dua nana gerentes hate kibalda bari huntuna kekerot. Granny teu aya nu asup bieu ka dieu. Padalung nanya bari rada nyamperkeun ka Granny. Pistolna masih keneh dicecekel can diasupkeun kana sarangkana. Aya tembal Herni pondokna keur. Saha Granny? Padalung olohok. Anjeun kalayan anak buah anjeun. Herni ngajawabna bari mesem. Oh, teu kada dicarioskeun ku engkang atuh. Ari engkang pribadi mah. Granny, saha deui atuh anu lebat iwal ti anjeun nyalira? Boh tadi oge waktu siang keneh tembal Granny tenang we teu galider. Pasukan, coba waspada bisinya balad ki ambar aya keneh anu nyarumput. Sarta teangan Jatnika ka mana manehna teh. Padalung marentah heula ka balad-baladna. Mangga Pak, mangga. Bring kabeh nyebar tinggal Padalung nyekel pistol can arek diasupkeun ti dinya lalawunan nyamperkeun ka Herni. Granny, engkang bade tumaros ka Granny. Keun tina perkawis anu lebat maka dieu da sidik teh aya. Engkang oge sakadar beja. Ngan engkang bade tumaros ka Granny. Nah kinten-kintena Granny kerasa ditikah ku engkang. Nanya kituna teh Padalung bari nunda pistolna luhur kasur gek manehna mah diuk sisi ranjang gigireun Herni. Ah duka atuh Kang. Herni nembalanana bari nepak kasur rada tarik tuluy nyekel ramo Padalung. Nada Padalung hatena nyeak dumeh kakareun ku Herni nepi ka dicekel ramo sarta dicoo. Atuh puguh wae maniting sareblak. Duka kumaha Gren? Engkang cinta ka Granny? Pokna bari numpangkeun leungeun kana tak-tak Herni ku Herni diantep teu digomeng-gomeng. Teu kanyahoan ti kolong ranjang ti tukang Jatnika nonghol. Kodongkang lalawunan nyokot pistol Padalung nu ngagoler dina kasur. Harita oge geus aya dina leungeun Jatnika sup deui asup ka kolong ranjang rek ngadedengekeun heula omongan Padalung. Ku Herni ge kareret ku juru panonien Jatnika geus hasil nyokot pistol Padalung atuh kacida bungahna. Granny, jawab wae nu leres. Kersa atau nepi henteu. Padalung sorana harosos bari leungeunna ngarayap ampir kana pinareup nu paleungkeur. Hei, ulah kieu. Ayeuna mah Herni teh gegebes. Gelis, ulah gegebes. Ari cinta mah ka engkang. Padalung nyaritana tambah pika keheuleun Herni sarta leungeunna arek ngarampa ping-ping Herni. Ah, ulah kitu. Lain awewe jalang di dieu mah. Herni tambah sengit jeung jejebris Padalung reup geuneuk kawas besi atah beuleum lain di kieuna amarahna teh. Granny, ngaina ka Ngarandalung. Piraku Ngarandalung nepi ka arek ditampi ku anjeun. Granny, hayang naon deui? Kapal boga, barang harta banda loba. Granny, geura pikiran ku anjeun. Teu arek kabita ku harta benda anjeun. Sanajan sagala loba, tapi kuring nyaho ladang babadog rarampok. Herni ngajawab tegas atuh Padalung beuki nafsu. Granny, anjeun keukeun nampik. Lain nampik ngan teu sudi tembal Herni bari rada ngejat. Cilaka anjeun Granny, awas ku kami dipaksa. Gabrug Padalung ngarontok tapi barang geprek nangkep Herni teu kanyahoan ti tukang Jatnika nodongkeun pistol. Angkat tangan. Jatnika ngabentak atuh Padalung ngarenjag satakar kebok bari ngareret ka tukang. Sidik Jatnika ngasongkeun pistol atuh manehna ngareret kana kasur geus eueuh pistolna da dirampas ku Jatnika. Hei, angkat tangan. Atuh Padalung teu bisa peta iwal ti nurut ngangkatkeun leungeun ranggah bari tuurna nyorojod. Anjeun teh binatang, wani-wani mamaksa awewe hah. Jatnika nyentak bari molotot Padalung teu kira-kira wae ngarempodna. Herni mesem bari netep ka Jatnika. Jawab, anjeun teh binatang atawa manusia hah? Sakali deui Jatnika nyentak. Teu kanyahoan dasar Padalung mah pinterna teu katara. Jol. Waktosna kabujeng see pamiarsa sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.